Assalamualaikum. Wilujeng tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Didundanget ieu sim kuring bade macakeun caritaan dongeng anu judulna dongeng bahasa Sunda. Si Kabayan Jadi Guru. Mangga ka pamirsa wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda Si Kabayan Jadi Guru. Isuk-isuk harita teh langit lenglang taya aling-aling. Di wetan hibar cahya sang surya anu semu beureum campur koneng. Murub mubyar lir emas sinangling. Dangdaunan baraseuh keneh ku ibun. Rupana nu hejo ngemploh matak seger katenjona. Manuk recet di sarada. Saware ting kleper nicis jangjang bangun galumbiranaker. Dina kayan kitu Pak Kabayan nu geus jadi guru genep taun lilana. Keur tatahar rek indit ka sakola. Tas hideung disarandekeun kana kursi. Kop kana sikat sapatu. Gusrek nyikat sapatu tapis naker. Pak Kabayan mah can daekeun di sapatu. Mun can kaciri herang eta sapatuna teh. Sarta salawasna make sapatu hideung anu ditalian luyu jeung aturan. Sabot kitu kadenge sora anu lempang ngadeuketan. Jero Bu Iteung nunda cai enteh. Panas sacangkir pali meja teh. Dek diuk gigireun Pak Kabayan bari nyarita. Raraosan mah tos disikat sapatu teh Kang. Oh nya, ieu mah geus kabiasaan we. Teung asa aya nu kaliwat mun can nyikat sapatu teh. Kade poho bejakeun Kakang Adun. Ngali sumur teh ulah isukan kitu. Akangna rek rapat KKG. Cek Kabayan. Bari kop kana kaos kaki terus dipake katuhu heula. Kumaha atuh? Heuk geus janji. Nu matak gura giru bejaan ngarah teu arep-arepen. Mun akang teu nyaksian mah bisi salah. Ari teu milu rapat era. Jaba penting deui ieu mah. Kop kana cai enteh memeh diinum. Kekerenyeman heula ngucap basmalah. Suruput bangun nikmat. Nyamangga urang dugikeun. Ngan kade lali deui. Engke mulihna pangmeserkeun tambang kanggo pamoean. Cek Bu Iteung bari mindahkeun tas ka deukeut meja. Bisi tinggaleun. Gampang eta mah da tokona kaliwatan. Yuk akang rek miang bisi kaberangan. Pak Kabayan cengkat kop kana tas. Bu Iteung milu cengkat jajab nepi ka lawang tepas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembal Bu Iteung bari manggut.
Satungtung pakabayan kaciri keneh mah dipelong we dijajabkeun ku panetep. Kebat lampahna pakabayan anu ngajugjug ka sakola cek anu ngaromong. Pakabayan mah ngaliwatna matuh jam sakitu ku satya-satyana kana waktu nepi ka dijadikeun patokan ku nu sejen. Utamana anu imahna sok kaliwatan ku pakabayan. Mun kaparangan erloji paeh teh gampang, asal pakabayan geus ngaliwat. Jam saanu cenah moal salah deui. Tapi poe eta mah misleuk. Sabab perjalanan pakabayan kaganggu. Basa anjog kadeket imah lamsijan. Ceuli pakabayan rancung. Da ngadenge sora anu aneh. Reg eureun heula. Terus dengdek ngadedengekeun nu ting jorowok ti kajauhan. Ai aya naon di imah lamsijan? Palang siang aya bancang pake wuh ye. Geurentes hate pakabayan bari gerung. Beki lila beki atra. Sada aya nu keur pareare omong. Ret kana jam tangan. Aya keneh waktu. Pakabayan lempangna mengkol. Ngadeuketan ka imah lamsijan. Nu pareare omong tambah atra. Ngan can kaharti kekecapan mah. Kacaturkeun di imah lamsijan. Harita teh kaayaan di imah lamsijan beda pisan jeung di imah pakabayan. Anu ayem tur tentrem. Dipawon kadenge anu sesentak. Dibarung ku sora piring anu brongbrang. Di tengah imah lamsijan kutuk gendeng bari ngekeuweuk tas anakna nu cikal. Ari anu bungsu ngoceak ceurik. Jiga nama diciwit ku lanceukna anu jengkel pedah can dibere duit ku indungna. Monyet mani eueuh nu sahuleuweun wawelek teh. Moal nya aing kudu perang jeung pamajikan saban isuk. Gara-gara guru gejul ye aing jadi paranas hulu. Cek lamsijan. Kalawong tas anakna dialungkeun kana golodog. Goprak. Bro milepas ka buruan. Da kami mah teu maksa. Tadi ge menta. Lamun aya ari eueuh mah nya sebutkeun we eueuh. Teu kudu bari sesentak. Jawaban nyebut monyet. Nyebut kembu. Mending mun maneh kasep. Sakitu kawas onta teh. Kunaon sia teh kembu. Ka aing teh kalah kawas nu nangtang perang. Aing mah nyentak soteh bosen tuh dah. Saban isuk mentak keur nyengcelengan. Pan maneh ge nyaho. Pangala aing teh saeutik. Jeung deui nyengcelengan mah teu wajib deuleu. Anu wajib mah meuli behas jang dahar ayeuna. Dasar nu keur amarah. Duanana sarua ambekna. Atuh hag we patarik-tarik. Urat beheung nepi ka ranteng. Lat bae poho ka budak anu kudu indit sakola. Malah anakna murungkut sieuneun. Beungeutna manis sepa. Kocapkeun pakabayan anu geus deukeut ka imah lamsijan. Reuwas ngadenge nu pasya teh. Saeutik ge eueuh niat pikeun ilu biung kana urusan rumah tangga batur.
Tapi hatena teu mikeun ngadenge lamsijan sababaraha kali nyalahkeun guru. Jaba ti kitu nuker hoghag pasea teh sobat dalitna asa boga kewajiban pikeun nyapihna. Lian ti kitu sararetan katenjo anak lamsijan nu geus make saragam sakola cameot deket golodog. Kayak kieu mah kapaksa kudu nyamperkeun melang. Bisi kumaonam geurentes hate pakabayan. Hatena geus buleud rek nyamperkeun nu keur parare omong. Assalamualaikum, cek pakabayan bari nangtung hareupeun lawang. Jep anu keur parare omong teh jempe. Mana horeng ngajankeun amarah oge aringa denge aya semah mah baroga keneh rarasaan. Paingan cekolot semah teh bisa jadi ubar kanu keur pasea di rumah tangga. Harita ge kitu lamsijan apaleun pisan kana sora pakabayan. Nu matak najan hate jeung uteukna panas bakat ku nafsu. Ari ngadenge semah mah ujug-ujug jempe. Kitu deui pamajikanana lamsijan kontan repeh sapada harita kawaseuna hurung nu kaceos cai. Oh geuningan Pak Guru, cek lamsijan semureuwas. Terus muru ka pakabayan, malah mah nyolongkrong ngajak sasalaman. Pok ngomong deui, mangga linggih, cenah leungeunna papetak. Oh nuhun Jan, tapi henteu ngaganggu ieu teh. Ih henteu. Mangga dilebet linggihna. Lamsijan ngisedkeun kursi. Malah mahret ka pamajikana nu direret surti. Munjung ka pakabayan terus dariuk ngariung ditepas. Ari pakabayan teu talangke pok miheulaan nyarita da ngarumasakeun nyemah lain di mangsana. Punten, sakali deui punten kasadayana kuring sama sakali teu aya maksad ilu biung karena urusan rumah tangga lamsijan. Komo rek milu ngatur mah teu pisan-pisan. Tapi sararetan ku kuring katempo sicikal murungkut dina golodog kawas nu aya kasieun. Padahal baturna manggeus ngabring ngajugjug ka sakola. Tah ieu nu jadi panasaran teh Jan, urusanana perkara guru ka murid. Sabab anak palamsijan teh murid kuring. Tah kitu Jan, sakali deui punten bisi kaganggu ieu. Barang ngadenge omongan pakabayan kitu lamsijan ngeluk tungkul. Era campur jeung sedih. Era dumeh katohian ku pakabayan. Manehna salaku bapa kawas anu teu nyaah ka anak. Ari sedihna ari rasku nasib diri. Da lain teu nyaah ka anak teh, tapi kaayan batan sakitu. Sanggeus narik napas jero, hatena rada teteg. Pok nyarita kalayan tenang. Pakabayan hampura kuring teh rumasa teu bisa ngurus anak sakumaha mistina. Lain teu nyaah, tapi lamsijan teu kebat ngomongna. Katara panona carinak-nak nenjok kitu pamajikanna tungkul.
manehna geus rumasa sesentak jeung molotot ka sadaki teh da lain ngewa tapi ras ka anak. Jan ayeuna mah kieu bae atuh, mun percaya ka kuring ieu perkara moal rek diucah aceh ka batur. Da memang lain aib, tapi ieu mah ujian hirup. Cek Pakabayan Leuleuy jeung Daria. Kumaha maksudna Pak Guru? Ulah kagok sok balakakeun ka kuring. Nah naon nu jadi sabab pangna nepi ka kajadian kieu? Insyaallah sabisa-bisa kuring rek mantuan mikiran. Kumaha carana sangkan ieu perkara ulah mata ngarentaskeun hareupan nu jadi anak. Karunya budak mah ulah nyaho nu kieu. Keun sina jongjon sakola. Tah kitu. Lamsijan ngarahuh deui katara bangun senggah ret ka pamajikanna nu direret unggeg tandaning satuju kana omongan Pakabayan. Atuh geus kitu mah pok deui Lamsijan nyarita. Nya atuh ari kitu mah Pakabayan da sanyana mah pangna nepi ka kieu teh bakat kunyaah ka anak. Ngan kulantaran liuk eueuh ragap taya. Tina nyaah jadi ambek. Nu akhirna budak disentak, indungna dicarekan pasea we. Heueuh, naon nu jadi sababna? Da eta geuning. Lamsijan teh make nyalahkeun ka guru sagala. Nya kumaha urusanana? Cek Pakabayan beuki panasaran. Kieu Pakabayan, kuring teh geus 2 poe kena ku apes. Usaha keur tiis. Batan untung kalah buntung. Ngamodal teu mawa hasil. Jinis beak bati eueuh. Ari budak, dasar budak. Saban isuk menta duit keur itu teh, keur ieu teh, malah keur nyengcelengan ge mani maksa kudu aya wae. Cek basa ayeuna mah nabung cenah. Cek Lamsijan bari pepeta. Bener ayeuna mah nyarebutna teh nabung. Tapi kumaha pangna matak jadi perang? Pakabayan ngengklokan. Nya bingung kuring ge da tibaheula lagi urusan ning celengan mah geus aya. Malah sok dikawihkeun sagala. Asana mah kieu. Sapoe 5 sen, 2 poe saketik. Tuluyna teh naon lah? Podeui. Dabu cicih nu sok mamatahan ngawih teh. Lamsijan ngarandeug heula ngomongna. Ari pamajikanna teu ngomong sakecap-kecap acan. Terus kumaha? Ari ayeuna urusan yang celengan teh bet matak jangar kana sirah. Budak teh maksa menta duit keur nabung. Lamun dibere ngadat. Lamun teu dibere komo. Mung sakola. Tah ieu matak pusing teh. Leuheung mun keur pareng boga. Narajang ari keur eueuh pan matak maseakeun kolot. Kawas kuring jeung pamajikan. Tah kulantaran kitu. Kuring jadi keheul ka guru. Nya kumaha ngadidik budak teh atuh. Teu bener teuing. Nah ari nabung jeung yang celengan beda. Tah kitu Pak Guru. Pakabayan unggut-unggutan sanajan Lamsijan can ngajentrekeun sabab musababna pangna jadi pasea. Ku Pakabayan geus kaharti. Tapi pikeun ngayakinkeun. Pok nanya deui Leuleuy.
Jadi anu matak pase teh urusan nabung, lain urusan nabungna, tapi urusan hese neangan duit. Damun kuring loba duit mah mau jadi masalah meureun. Damun iya mah kutu boga we nu matak bingung mah jeung ka budak asa eueuh mangpaatna nabung teh. Lam sijan beuki wani ngomongna, malah bari pepeta. Nya kaharti kitu mah jan. Tah ayeuna giliran kuring ngadadarkeun ngalakon nabung zaman ayeuna. Anu baheula disebutna nyeng celengan teh cek pakabayan rada malapah gedang. Tahnya cing sok kumaha atuh ngajarkeun ka budak teh. Nah bet matak maseakeun kolot. Lam sijan beuki sumanget. Asa dibere jalan pikeun ngabudalkeun uneg-uneg hatena. Barabat ka pakabayan ngarangkeun urusan nabung. Ari nabung teh salah sahiji cara pikeun ngatik barudak sangkan bisa ngeureut neunden. Sangkan jaga mun geus dewasa bisa ngokolakeun rejeki. Anu saeutik mahi, anu loba nyesa. Saur sepuh mah nganti krik-krik gemi ti leuletik. Babanda ti bubudak. Malah madar geus kolot tinggal senangna. Nu dipalar sangkan ulah jebrol jeung awun tah. Dina prakna ngatik tarekah guru teh aya 2 rupa. Kahiji diterangkeun ngeunaan cara-carana nabung alias nyeng celengan. Yen nabung teh bisa di imah, di sakola, di kantor pos, atawa di bank. Ari di imah bisa nyieun ceng celengan tina ruas awi, tina kaleng, atawa meuli ceng celengan taneuh buatan anjun. Anu kadua, guru ngalatih prak-prakanana nyeng celengan di sakola ku cara dipihapekeun ka guru. Dina nerangkeun cara-carana nabung, lamun budak ku kolotna dibere 1000 jang jajan. Duit 1000 teh ulah dijajankeun kabeh. Tapi disesakeun 100 atawa 200 perak. Tuluy asupkeun kana ceng celengan atawa tabungkeun di sakola. Ku cara kitu budak dilatih jeung dibiasakeun ngirit. Lamun nabung di sakola akhir tahun dibikeun deui ka murid. Tapi nya kitu teu kabeh matak hade aya wae balukar gorengna. Di sawatara sakola anu panggedena tabungan sok dibewarakeun dina waktuna samen. Malah sok dibere hadiah. Tangtu bae salian ti budakna ngarasa bunga. Indung bapana oge milu reueus. Rokaya kolot-kolot anu sejen kapanasan. Anu akhirna tahun hareup kajadian pagede-gede nabung. Alus palebah dinya nama barudak jadi resep nabung. Ngan aya mangpartina tujuan awal. Teu saeutik kolot anu ngatik nabung ka anakna ku cara anu teu ngandung ajen atikan. Saban isuk budak dibahanan duit jang jajan saanu, jang ongkos saanu, jang nabung saanu. Malah duit jang nabung mah misah diselakeun dina buku tabungan. Da bisi kajajankeun. Dina prakna duit jang jajan dibeakeun kabeh. Jang ongkos mah geus puguh deui. Ari nabung emang dilaksanakeun. Tapi budak teu bisa ngeureut neunden. Nabung geus
diancokeun ti imah keneh. Jadi hakikat nama nabung teh lain budak, tapi kolotna anu meh HP ka budak. Lila-lila kabiasaan kitu teh ngaleungitkeun hakikat nyengcelengan anu saenyana kebiasaan nabung mah tuluy manjang. Ngan ajen atikanna nasirna teu karasa. Atuh teu matak aneh. Mun aya budak ngarenghik minta duit jang nabung. Disangkana nabung teh wajib. Tapi dah teu kabeh kitu. Ngan anak lamsijan we kaparengan kitu. Jadi matak masyakeun kolot. Tah kitu saenyana mah jan. Asana guru mah ngadidik teh bener. Hayang boga murid anu rik-rik gemiti leuletik. Malah mandar geus kolot bisa ngeureutneun. Tapi mun teh mah guru dianggap salah, nya urang silih geuing we atuh. Ngarah ulah jadi fitnah. Cek pakabayan mungkas pedaranana. Ari lamsijan teungeut naker ngabandungan. Sakapeung ungut-ungutan ceuring ngarti. Oh kitu. Nya nuhun atuh Pak Guru. Tapi kumaha ngungkulan pun anak numbung sakola. Da tadi teh keukeuh hayang nabung. Cek lamsijan dumardak. Ayeuna mah lain ambek tapi sedih ari ras ku nasib diri. Cacak mun aya nya hayang sarua jeung batur. Jan keun da budak mah rek diajak ka sakola kuring. Sugan moal matakna naon. Rek diolo we bari dipapatahan. Tembal pakabayan. Nuhun atuh Pak Guru. Teu sakara-kara geus didadarkeun kitu mah. Boh lamsijan boh bojona. Duanana ngartieun pisan. Tina anteng ngabandungan omongan pakabayan. Lat bae poho kanu tadi dipaseakeun. Ari pakabayan nenja sobatna geus akur deui mah. Ret kana arloji. Pok ngomong, duh geuning geus beurang Jan. Kuring kudu gura-giru ka sakola. Permiosna keun engke mun aya keneh kapanasaran mah urang ngobrol deui. Kituna teh bari cengkat. Lamsijan jeung bojona ting solongkrong ngajak sasalaman. Bari teu poho nganuhunkeun kana piwejang Pak Kabayan. Sanggeus tarapti Pak Kabayan indit ngajugjug ka sakola. Teu poho anak sobatna diiringkeun. Lamsijan jeung bojona jajab ku panetep. Nepi ka ngilesna dina pengkolan. Tah kitu dongeng ti simkuring Ujang Condro anu ngeunaan si Kabayan jadi guru. Ya mantep ya si Kabayan jadi guru. Dina carita ieu teh anu biasa nama si Kabayan teh sok merankeun jadi tukang bodor, kadang ngahiwal, kadang kumaha nya dinu dongeng-dongeng simkuring ti payun mah. Ngan ayeuna mah ye spesial si Kabayan teh jadi jami anu gaduh pangaruh dinu watakna pemikiranna kumaha cara nyelesaikeun masalah. Kumo dinu carita ieu mah bijaksana lah si Kabayan teh. Mantap kitu nya. Kitu we. Ieu dongeng lumayan panjang tapi mun diregepkeun mah ieu teh aya maknana. Sanes ka abdi nu salaku pendongeng tapi meureunnan ka baraya oge aya nu tiasa dipetik hal positifna tinu dongengan ieu teh. Itu nuhun kabarenya mung sakitu we waktos nu simkuring tos dipasihan
tos masieun kabaraya ieu tentang picaritan dongeng. Mung insyaallah aya waktuna deui di nu sanes simkuring bakalan midangkeun dongeng anu langkung sae deui tinu ieu. Mangga ka pamirsa simkuring bade amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.